Naon ieu teh? Eta jukut lah digalai di teh. Kerja ini kain. Aya naon ieu teh? Lain duit kabar ditarik cokot ku urang. Duit nu mana? Anu 200 teh ya. Lah pan kabari ditawaran ning abah embung. Kunaon atuh beke teh dibawa kamari suka can ngaleos wae. Oh kamari tadi cokot teh aya nada perlu apa ngebutuhna urang. Geus eueuh duit na ge mah. Geus eueuh. Astagfirullahaladzim nyakeun kakek. Pan kamari cek urang bawa duit bawa ka abah pan mung narima ninganan. Urang mah kangaran jelema geus mung narima berarti geus teu narimakeun. Nyak urang dibeakeun, dibelikeun. Kawe tahun hareup. Astagfirullahaladzim eta urang sagala eta bagi urang. Kan kamari ditawarkeun abah mung mawa ning. Sakudu bola diajarkeun ku mana tuh ngabikeun dari ka urang. Pan kamari dibikeun abah mung narima ninganan. Bada kudu 300 atuh tadina oge. Sedangkeun mere duit teh kudu anu daekeun nariba, anu teu daekeun berarti teu ridoeun. Kurang barokah badak kurang dibelikeun duit teh. Tah mata kurang barokah teh kitu nya. Kunaon eta 300 make 200 bikeun ka urang eta nu 200 teu barokah berarti ku maneh. Pan eta teh dipotong kopi jeung canet pan karasa kana beuteung abah ngageleser. Memang eta ke karasa kurang kana beuteungnya. Ngan eta nu 100 teu barokah ku maneh. Maka teu barokah pan eta mah geus pupuh di daang ku abah. Memang eta oge ngan eta teh bangsa kopi bangsa kadangan teh cadet nu gawe kakek eta teh make dipotong sagala teu barokah tadi 100 henteu. Sok didegekeun ku abah sok. Abah teh pan bayaran 200-eun. Heeh. Tah kunaon mah kayak ngagugu